Jadi song kemana yumat reamatnya. Aduh, panas amat tanya. Aduh, terang. Aduh. Udah, karena selamatannya kita di Gora-Garo dulu be. Kemananya? Kemana mau naiknya? Aduh, yang kiamat takutnya sa. Duit saya ngalamak di saung aingnya. Dah lumayan nih lah. Woi, bener mantep ya Mei lah. Aman kena lah, balik lah. Saung aja mau weh. Legahnya. Ih, dut aing kemana lagi di kabeh? Aduh, anjing. Tuh, HP ya ketinggalan di saungnya. Anjing, mana ya? Mananya? Weh, ini yang naon sih datang-datang? Weh, ngelapain tadi ketinggalan? Ih, tanya aku yang kadi geuna naon? Bener sia. Papan sia doang di dia. Nyotoin sih nanu duka aing bagi gue macem. Pan nyolot sia. Aing nyolot ente pan kunaon sia nyolot. Sia nuduh aing nyokot HP. Atuh aing mah lain nuduh meren aing mah cuma nanya. Aing tak terima. Atuh aing mah nanya doang meren lain nuduh. Eta sia seruan nuduh. Pan sia doang nu di dia meren. Enan. Aku amat tidak kena ku aing. Enan. Diuk coba. Enan gitu. Tadi orang nunda HP di dia. Aju duit orang di pet leungit. Aju orang balik deui, aya manehna di dia. Atau kitu mah sia meureun nu nyokot. Tadi orang kadieu naon? Geus HP geus duit. Tadi mainan nuduh ka urang, Mang. Atuh urang mah nanya lain nuduh. Pan cuma aya manehna doang nu di dia. Terus kumaha tah? Bener ente si nyokot. Henteu. Atuh pan meureun aya serangan doang di dieu, Ceng. Nya batu nuduh tangkal cau nu nyokot. Bener sih tinggalin di dia. Oh. Waduh, mah ieu nya ngomongna. Soalnya ieu henteu, ieu hooh. Gitu mah orang dituduh. Gas lah. Jain nu leungit memual bahan balik deui. Tah ayeuna kieu nya saribar-ribar di saung aing geus balik bake tunuk naon sih malabur ke saung aing tuh. Tai leungit mesi anu ka leungit tentang aku. Balik. Balik. Oh, dia mah kapok aing di dia ulin lah. Syukur tah. Jeruk di saung aing sih. Hai dia. Dah. Aing duit meunang, HP meunang, lajuna mah aing balik balah. Mek ngarisan HP nu tadi aing bising diteleponan kumaha nyambung deh lah.